Pupuh lambang lamun rek ini ti imah upamana ka sakola lamun rek ini ti imah upamana ka sakola atuh bebeda heula ka emak atawa bapak pamit bari menta dunga nyapikeun kasalamatan pamit bari menta dunga nyapikeun kasalamatan jeung lancar dina diajar kangahontal cita-cita mun rek kaluar ti kelas kudu menta idin heula mun rek kaluar ti kelas kudu menta idin heula ka guru kudu nyarita kitu ceuk sopan santuna tong ngaleosangna henteu hade kitu peta